أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Saya kulu tereh bakal ngaromong saha asufaha'u pirang-pirang jalma anu barodo al-juhalu tegesna pirang-pirang jalma anu barodo minan nasi ti kalangan manusia al-yahudi tegesna orang-orang Yahudi wal musyrikina jeung jalma-jalma musyrik ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha kana qaul anu neme ma arinawan perkara walla eta mengkolkeun Allahum ka itu mukminin ai sayun tegesna perkara soropa anu jadi sabab mengkolkeun Allah kana itu se annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminina jeung ka jalma-jalma anu ariman ang kiblatihim tina kiblatna itu mukminin allati anu kanu geus kabuktosan itu mukminin alaiha atas itu lati alastik baliha tegesna madep ka itu kiblah fis sholati dina waktu sholat wahya sareng ari itu allati nyatana kiblatihimul lati kanu alaiha baitul muqaddasi eta baitul muqaddas wal ityanu jeung ari ngadatangkeun bisini kana sintan pis adalatu eta nuduhkeun alastik bali karena madep minal ahbari tina pirang-pirang berita bil goibi kana perkara goib. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahil masyriqu wal maghribu kana ucapan anu neme lillahi eta tetep kagungan Allah al masyriqu ari arah timur wal maghribu jeung arah barat ail jihatu tegesna pirang-pirang arah kulluha tegesna sakabehna jihad fayamuru tuluy marentah Allah bitawajuhi kana madaf ila ayyi jihatin kana anu mana bae tina arah saa anu kersa Allah kana itu jihad la tirodo teu aya bantahan alaihi eta tetep atas itu perintah Allah yahdi nuduhkeun Allah man kajalmi yasau kersa Allah hidayatahu kana masihan hidayah ka itu man ila sirotin menuju jalan torikin tegesna jalan mustaqimin anu lurus dinil islami tegesna agama Islam ay wa minhum tegesna jeung eta tetep tina sapalihna itu muhtadin dicandak tina jama' isim fa'il lafad yahdi antum ari aranjeun he orang-orang mukmin dala nuduhkeun Allah ala hadza kana ieu wa kadzalika ja'alnakum al ayah ku ayat anu neme wa kadzalika jeung eta tetep nya kitu deui sapertikeun nuduhkeun kami ka aranjeun kama tegesna sapertikeun perkara hadaina geus nuduhkeun kami nu agung kum ka maraneh kabeh ilaihi kana itu mah ja'alna geus ngajadikeun kami nu agung kum ka maraneh kabeh ya ummata Muhammadin he umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan kana jadi umat wasaton anu pertengahan khiyaron tegesna anu milih-milih adulan tur anu aradil litakunu karna yen supaya kabuktosan maraneh kabeh suhadaa eta jadi pirang-pirang saksi
saksi alan nasi ka manusa yaumal kiamati dina poenan kiamah anna rusulahum kana sayaktosna pirang-pirang rasulna itu nas balagot eta geus nepikeun itu rusul hum ka itu nas wayakuna jeung kana yen supaya kabuktosan saha ar-rasulu rasul Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum ka maraneh kabeh sahidan eta anu jadi saksi annahu kana sayaktosna itu rasul balago eta geus nuduhkeun itu rasul kum ka maraneh kabeh wa ma ja'alna jeung teu ngajadikeun kami nu agung soyarna tegasna teu mengkolkeun kami nu agung ngajadikeun kami nu agung al kiblata kana kiblat laka pikeun anjeun al ana dina waktu ayeuna al jihata kana jadi arah allati anu kungta geus bukti anjeun alaiha netepan itu alati awalan dina mimitina wahya sareng ari itu al kiblah al ka'batu eta ka'bah wakana sareng parantos kabuktosan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli eta sok netepan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha ngarah ka itu Ka'bah falamma hajaro mangka dina samangsa-mangsa hijrah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umiro eta diparentah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bistiqbali baitil muqaddasi kana madhab ka baitul muqaddas ta'alupan karena ngabebetah lil Yahudi pikeun orang Yahudi pas sholat teras netepan Kangjeng Nabi ilaiha ngarah ka itu baitul muqaddas sitatan dina waktu genep ausab ata asrota atanapi 17 naunana sahron bulana thumma hawala tuluy mengkol deui Kangjeng Nabi janten nuju waktos di Mekah Kangjeng Nabi kiblatna teh ngarah ka Ka'bah sabadana hijrah ku Allah teh diparentah gentos kiblat ka Baitul Muqaddas tah selama 17 bulan diparentah deui kembali deui madhabna teh salat teh ka Ka'bah deui illa lina lama kecuali kana yen supaya rek mere nyaho kami nu agung ilma zuhurin kana ilmu perkara-perkara dohir man kajalma ia tabi'u nuturkeun itu man ar-rasula ka rasul fayusaddiqu tuluy ngabenerkeun itu man hu ka itu rasul miman nyatana jalma yang qolibu pindah deui itu man ala akibaihi dina sabada sanggeusna rasul ayarjiu tegasna kembali deui itu man ilal kufri kana kakufuran sakan karena ragu-ragu fid dini dina agama wa dhonnan jeung karena berprasangka anna nabiyya kana sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi rotin eta tetep aya dina kaayaan bingung min amrihi tina urusanana Kangjeng Nabi wa qadir tadda jeung nyata geus murtad lidzalika karena itu tahawulul kiblah dipindahkeunna kiblat saha jamaatun sagolongan wa in jeung sayaktosna itu tauliyatul kiblah dipindahkeunna kiblat muhaffafatun minasakilati ari ieu in eta in muhaffafah minasakilah berarti diambil tina lafad inna anu butuheun isim jeung khobar ayeuna mana cenah isimna wasmuha jeung ari isimna itu in muhaffafah minasakilah mahdzufun eta anu dibuang ay wa innaha tegasna takdirna teh lafad wa inna wa innaha jeung sayaktosna itu tauliyatul kiblah kana eta geus kabuktosan itu tauliyatul kiblah aya tauliyatu tegasna mindahkeun ilaiha kana itu Ka'bah lakabiratun yakin eta perkara anu gede syaqotan tegasna anu berat alan nasi ka manusia ngan illa alaladina kecuali ka jalma-jalma hada parantos masihan hidayah sa'allahu Gusti Allah minhum ti itu alladzina wa makana jeung teu kabuktosan sa'allahu Gusti Allah liudi'a
eta rek ngantep Allah atawa ngamomorekeun Allah imanakum kana iman aranjeun. Naon maksud imanakum teh? Ai salatakum tegasna kana salat aranjeun. Ila baitil muqaddasi keur ngarah ka baitul muqaddas. Bal yuthiba balik tak rek ngaganjar Allah kum kamaraneh kabeh alaihi kana itu salat ka baitul muqaddas. Tah naon cenah jujuk kitu ayat teh? Ieu aya asbabun nuzul. Li anna sababan nuzuliha kana sayaktosna sebab turunna ieu ayat asualu eta aya pertanyaan aman ti jalma mata geus maot itu man qabla tahwili dina samemeh dipindahkeunna kiblat. Jadi kieu sabada aya parentah dipindahkeun deuna kiblat ti Baitul Muqaddas ka Ka'bah teh di antarana anu nyebabkeun murtad jalma-jalma teh aya timbul pertanyaan kumaha atuh jalma-jalma anu ngalaman salat keur madep ka Baitul Muqaddas heg maot samemeh eta kiblat teh dipindahkeun deui ka Ka'bah kumaha salatna tatkala salatna madep ka Baitul Muqaddas atuh ari kitu mah mubah eta salatna teh. Tah ku Allah dijawab bahwa wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah moal ngamomore kana iman aranjeun. Iman di dieu teh maksudna teh salat nyatana salat anu pas waktu madep ka Baitul Muqaddas. Eta teh bakal diganjar tetep gitu. Jadi henteu mubah. Di antara asbabun nuzul ieu ayat wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Innallaha sayaktosna Gusti Allah bin nasi ka manusia al mukminina tegasna jalma-jalma anu ariman laroupun yakin eta anu banget welas rohimun tur anu maha penyayang fi adami idhoati amalihim dina henteu ngamomorena pirang-pirang amal jalma-jalma nu iman. Warifatu sareng ari rifah rauf siddatur rahmati eta bangetna mikanya. Waqaddama jeung mayunkeun Allah kana itu rifah al ablago kana ngabangetkeun lil fadilati kana fadilah. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Litahqiqi ari ieu qad eta tetep pikeun makna tahqiq nganyatakeun. Qad naro nyata geus ningalikeun kami nu agung taqalluba wajhika kana bulak-balikna wajah anjeun fi jihati samai dina arah langit muttalian tegasna anu ningali ilal wahyi kana wahyu wa mutasyawwiqon jeung anu banget hayang lil amri kana diparentahkeun bistiqbalil kiblati kana bistiqbalil ka'bati kana madep ka Ka'bah. Wa kana sareng parantos kabuktosan Kangjeng Nabi ya waddu eta ngarep-ngarep Kangjeng Nabi mika hoyong Kangjeng Nabi zalika kana itu amri bistiqbalil Ka'bah. Janten sate acan diparentah madep deui ka Ka'bah teh Kangjeng Nabi teh emang dina manehna teh hoyong kiblat teh ngarah deui ka Ka'bah. Tah Allah teh tos uningan tentang nu aya dina manehna Kangjeng Nabi. Li annaha non alasana cenah li annaha karna sayaktosna itu Ka'bah kiblatu Ibrahim eta kiblatna Nabi Ibrahim alaihissalam. Wali annahu jeung kana sayaktosna Nabi Ibrahim wali annahu jeung kana sayaktosna Kangjeng Nabi ada eta dakwah Kangjeng Nabi ila islamil arabi kana islamna orang Arab. Palan walianna mangka karena mindahkeun mengkolkeun sanyanyana kami nu agung ka anjeun nu hawilanna tegasna karena mengkolkeunana sanyanyana kami nu agung ka anjeun kiblatan kana kiblat tardo anu rela ridho hayang anjeun hakana itu kiblah tuhibbu tegasna mika cinta anjeun hakana itu kiblah nyatana Ka'bah teh fawali mangka kudu mengkolkeun anjeun wajhaka kana wajah anjeun istaqbil tegasna kudu madepkeun anjeun kana wajah anjeun fis sholati dina salat satrul masjidil harami kana
satengahna Masjidil Haram. Ayeuna wal Masjidil Harami tegesna kana saukuran Masjidil Haram. Ail Ka'bati tegesna Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum jeung dina sakira-kirana bukti aranjeun hitobun ari ieu hitob lil ummati eta tetep pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawallu mangka kudu marengkolkeun aranjeun, maradepkeun aranjeun wujuhakum kana pirang-pirang awak aranjeun. Majaz mursal min babi ittaqil juju iradatil qul. Fis sholati dina salat satrohu kana arahna itu ma wa innal ladina jeung sayaktosna jalma-jalma utu geus dibarere itu alladina alkitaba kan alkitab la ya'lamuna eta yakin arapaleun itu ladina utul kitab annahu kana sayaktosna itu at-tawali ay tawaliya tegasna itu mengkolkeun ilal Ka'bati kana Ka'bah madep ka Ka'bah alhaqu eta anu bener atsabitu tegasna anu tetep min rabbihim ti pangerana itu ladina lima karena perkara fi kutubihim tetap itu ma aya dina pirang-pirang kitabna itu ladina utul kitab minatin nabi sallallahu alaihi wasallam nyatana sifatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu tina sayaktosna Kangjeng Nabi yatahawwalu eta bakal mindahkeun Kangjeng Nabi ilaiha ka itu Ka'bah yatahawalu eta bakal madep atawa mengkolkeun ngarah kiblat ilaiha kana itu Ka'bah. Wa mallahu jeung teu ari Allah bighafilin eta anu poho amma kana perkara ya maluna beramal itu ladina utul kitab kenema. Bitai kalawan dibaca ta ya malun ayyuhal mukminun he jalma-jalma mukmin lamun dibaca ta ma. Min imtithali amrihi nyatana migawe kana perintah Allah wabil ya'i jeung dibaca kalawan make ya ail yahudu tegasna orang-orang Yahudi. Jadi lamun ya maluna mari gawe itu Yahudi kana ma min ingkari amril kiblati nyatana ingkar tina perintah madhab kiblat ka Ka'bah. Wala in ataita jeung demi lamun ngadatangkeun anjeun lamu qasamin ari ieu lam eta lam qasam alladzina kajalma-jalma utu geus dibere itu ladina alkitaba kana alkitab bikulli ayatin kana saban-saban ayat ala sidqika kana benerna anjeun fi amril kiblati dina urusan arah kiblat matabiu moal naluturkeun itu alladzina utul kitab ayat bauna tegasna moal naluturkeun itu alladzina utul kitab kiblataka kana kiblat anjeun inadan karena mika ngewa wa ma anta jeung teu ari anjeun bitabin eta anu nuturkeun kiblatahum kana kiblatna itu alladzina utul kitab Qot'un ari ieu eta pemutus litomihi kana ngarep-ngarepna Kangjeng Nabi fi islamihim dina islamna orang-orang Yahudi dina zaman harita wa tam'ihim jeung ngarep-ngarepna itu orang Yahudi fi audihi dina kembalina Kangjeng Nabi ilaiha ngarah kana kiblat Baitul Muqaddas wa ma ba'duhum wa ma jeung henteu saha ba'duhum sebagian itu utul kitab bitabiin eta nunuturkeun kiblata ba'din kana kiblat sawarehna deui ail yahudu tegasna orang Yahudi kiblatan Nasoro kana kiblatna orang-orang Nasrani wabil aksi jeung kalawan sabalikna orang Yahudi teu nuturkeun kiblatna orang Nasrani orang Nasrani ge teu nuturkeun kana kiblatna orang Yahudi wala ini tabata jeung demi lamun nuturkeun anjeun ahwa ahum kana pirang-pirang kahayangna itu ladzina utul kitab allati anu yaduna ngarajak itu utul kitab ka anjeun ilaiha kana itu lati mimba dima dina sabadana perkara jaa geus datang itu maka ka anjeun minal ilmi nyatana ilmu al wahyi tegasna wahyu innaka saektosna anjeun idan dina nalikana itu nuturkeun kana kahayangna ahli-ahli kitab ai ini tabata tegasna lamun nuturkeun anjeun hum ka itu alladzina utul kitab pardon kalawan pardu laminadz zalimina yakin eta tetep
ti sebagian jalma anu dolim. Jadi lamun Kangjeng Nabi nuturkeun kana kahayangna orang-orang ahli kitab anu mung dipindahkeun kiblatna teh ka Ka'bah, yakin Kangjeng Nabi teh eta teh termasuk jalma-jalma dolim. Ayeuna faktana kumaha Kangjeng Nabi nuturkeun teh kana kahayang ahli kitab? Teu Kangjeng Nabi mah buktina ayeuna arah kiblat tetep ka Ka'bah. Atuh ari kitu mah simpulkeun Kangjeng Nabi mustahil jadi jalma dolim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.